Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Kiai sejuta umat hayang berguru ka Abu Ya Uci, yuk orang simak bareng-bareng. Jadi kronologi perjalanan sekelumit nu sangat singkat Zainuddin Kiai Haji Zainuddin MZ geus siap dek yen pondok pesantren salap jeung dek ngaji di dieu setiap minggu. Acara-acara anu geus asup undangan nyana geus dek ngomong ka anakna jeung ka protokolerna supaya minggu sampai zuhur itu diganti, dihapus, dipindahkan. Nah iyalah nyana geus siap jasa, terus sering telepon, sering aya amanat jeung minta waktu khusus, jadinya nandek neangan ketentraman. Terakhir ngomong cek jana bulan Ramadan ini saya tidak akan ada kegiatan secara total, saya mau menenteramkan diri. Bener teman ya, dasar kiai meureun geus aya tah pikiran-pikiran mengarahkan kelurusan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aya dongeng seetik mengenai Kiai Haji Zainuddin MZ. Sadajan simkuring hajat ngawinkeun seminggu memeh hajat anjeunna ka dieu. Hajat silaturahim, kemudian ngobrol ti asar tepi ka 9:30 peting. Gila lantaran aya anu ditanyakeun sababaraha masalah mengenai dirina. Tidinya lah mulai ngobrol mengenai tentang dirina, hiji hayang tentrem batin, seneangan guru sa Indonesia hartina encan aya nu pas jang pigurueun jang dirina, sebab ngaguru teh kudu akur hate, percaya hati. Ayalah baheula setahun ke tukang di Kalimantan, Kiai Pijai sekumpul dulur kene ka Kiai Saman teh anu baheula ka dieu. Pengajianna saprovinsi Kalimantan mun nyana ngaji televisi acarana pengajian kabeh. Datang ka ditu nyana minta ngaguru siap, lantaran hiji acara tama balik heula ka Jakarta. Neangan waktu khusus, ngaluangkeun lah waktu khusus nyana ngajak ka ditu. Pas ka ditu kiaina muriang pas di rumah sakit cuci darah. Menang sababara poe ka ditu deui geus diimah ngobrol di kamar dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit. Akhirnya cuma silih doakeun hungkul teu kungsi ngaguru anu jelas ngan sakadar hayang diaku murid we. Sasalaman balik ke Jakarta teu lila maot. Tidinya lah nyana terus sababaraha propi jeung kabupaten nu kumanehanana dibidik di Surabaya, Jawa Tengah. Nah terus loba anu pinter jeung hebat ibadahna, cuman nyana hayang anu pas kana hate, hartina pas teh teu ngabobodo diri, can manggih-manggih. Ju acara lah di Semarang. Pas acara di Semarang tahun hareup tahun ka tukang gitu, satahun ka tukang setelah Syekh Pijai teu aya. Panggih jeung hiji kiai di Semarang, cek di Semarang, Pak Kiai kalau mau ngaji berguru nggak usah jauh-jauh, datang saja ke Pasar Kemis Cilongok, cek Kiai.
Judidinya nyasieun dekat dia teh melalui saha ieu eueuh nu wau ainu teu wau mah sieun ainu wau mah malah ngajebian Pak geus kitu bae watak jelema kabeneran ayalah Pak Haji Agus Salim urang kitu Bekasi kerpas acara di Kiai Haji Jamaluddin di Pandeglang diiringkeun ku Pak Haji Mamin ka dieu nyana ngomong saya pengen kunjungan ke Ciloma kunjungan lah hari itu di azhar terus tas asar ngobrol sampai maghrib ba'da maghrib terus di suguhan dahar ngobrol sampai Isya berjamaah deui ngobrol deui sampai 9:30 nu diobrolkeun ku nyana cak nyana saya juga sekali-sekali suka tahajud juga cenah Pak Kiai nah soalnya nama ngomongna rendah sekali-sekali saya suka juga cenah saya setelah tahajud baca Quran kadang-kadang zikir tetapi belum menemukan enak apa yang saya baca dalam kitab kok enak ini mah cuma hening aja nggak ngedenger apa-apa aja bisa nyana ngomong tukang pidato iya yang dimaksud enak itu enak ke hati enak ke ruhani sebagaimana ulama-ulama saya ingin merasakan itu cekulat itu saya juga sama pengen cekulat kita cari aja gurunya yuk seri nyana ngarep ngetan kula ngarep ngulon idinya cek manehana saya harus bagaimana Pak Kiai anakna nu dua titah keluar jeung nu sejen mohon maaf keluar dulu ayah ada pembicaraan penting cak anakna pasti mau kawin lagi nih ayahnya sadar itu cekulat lalagaan kalau tembatin ya kalau yang lagi menjabat harus berhenti dari jabatannya yang lagi dagang harus berhenti dagangnya yang tani harus berhenti kegiatan taninya yang ceramah pun harus berhenti ceramahnya ini ngahuleng kan ceramah itu kewajiban kita sebagai umat yang ditip-tipi ilmu iya cekulat ya cuman berhenti juga sementara belum bisa niat yang lurus oh iya ya ceknya nanti iya udah saya siap ceknya nanti berhenti yang penting ada yang membimbing jadi gespol jasa tidinya lah ngobrolkan pondok pesantren sekula di Jakarta sepi Pak Kiai setelah tidak ada Kiai Syafi'i Hazami dan yang lain-lain di Jakarta sepi dari kiai-kiai salaf yang ada adalah kiai-kiai modern bukan berarti nggak bagus cuman kurang bagus alangkah baiknya kalau Pak Kiai membuat pesantren salafiyah di Jakarta nyana obrol siap kebenaran Pak Haji Agus siap memberikan tanah di Bogor untuk tahap awal 5 hektar jadi dek siaplah di Bogor nyin pendidikan pondok pesantren salaf di samping eta di Jakarta ge di imahna sorangan endeknya jadi figurnya nanti dipakai pondok pesantren salaf nudek di jejeman di Jakarta di Bogor mah mungkin ke seminggu sekali disiapkan pengajar-pengajarna geus paket jeung kula nanti kita bicarakan lagi setelah bulan Syawal insyaallah terus hajatna ka dieu ngobrolila nyana nikah dugikeun ka hampir asar balik kabeneran kamari ieu rajaban ge sabenerna mah atuh henteu diundang ge endek ka dieu lah nyana ba'da acara nyana ngobrol sampai jam 2 di dieu
ngobrol sampai jam 6 teh diajakan balik siga nama meureun datang ka subuh geus nyana balik sanggeusna balik malam Jumatna sempet nelpon deui malam Jumatna nelpon dek ngalanjutkeun urusan kitu pondok pesantren jeung nyana geus ngomong waktu di dieu dek mulai ngaji minggu kuari minggu ini saya akan ngaji dan selanjutnya terus sampai sawalna kegiatan-kegiatan ceramah. Kalau memang kata Pak Kiai harus berhenti dulu, saya akan berhenti. Jadi guys dek nurut jasa, malah ceknya ada tempat nggak jadi dalam majelis. Sekula saya kasih nanti deket tiang nanti. Serinya lagi. Gitulah jadi kronologi perjalanan sekelumit nu sangat singkat. Zainuddin Kiai Haji Zainuddin MZT geus siap dek yen pondok pesantren salap jeung dek ngaji di dieu setiap minggu acara-acara anu geus asup undangan nyana geus dek ngomong ka anakna jeung ka protokolerna supaya minggu sampai zuhur itu diganti dihapus dipindahkan. Nah iyalah nyana geus siap jasa terus sering telepon sering aya amanat-amanat jeung minta waktu khusus jadinya nandek neangan ketentraman. Terakhir ngomong ceknya bulan Ramadan ini saya tidak akan ada kegiatan secara total, saya mau menentramkan diri. Bener teman ya dasar kiai meureun geus aya tah pikiran-pikiran mengarahkan kelurusan ka ibadah. Sekian umur saya sudah tua, ngomong di Kulamaya 69 hampir 60 59 hampir 60. Saya akan betul-betul ingin menikmati ibadah yang sesungguhnya. Gitulah dongeng Kiai Haji Zainuddin MZ sekilas jeung singkatna tetap luar biasa anjeunna dek ngaji ka dieu ruhna meureun geus lila ngaji ka dieu. Sebab ceknya rekaman Pak Kiai melalui anak murid saya, anak buah saya, mulai dari maulid sudah ada di maulid kamari mulud sirih mulud Jumadil awal Jumadil Rajab. Setiap ngaji minggu di dia selalu aya nu ngarekam nyana ngadengeke tidinya lah terus nyana ka dieu hayang ngaji secara langsung jeung hayang berguru secara langsung. Rencana manusia tinggal rencana Allah anu mutuskeun, Allah anu ngahukuman. Tapi nyana geus termasuk jamaah Cilongok. Tak orang doakeun sakali deui sebab hese urang neangan figur model Kiai Haji Zainuddin MZ. Lantaran ngomong narapi terus sangat ilmiah, teu pernah maur ngomongna. Sampai dijuluki Kiai sejuta umat. Kukula dia omong kianya dulu waktu Kiai masih ceramahnya masih muda, ceramah masih muda, hasilnya luar biasa. Apa itu ceknya? Terdengar dari ucapan seluruh masyarakat hasil ceramah Pak Kiai yang mabok berhenti maboknya, yang judi berhenti judinya, yang zina pun banyak yang berhenti zinanya, termasuk yang maling dan yang korupsi pun alhamdulillah banyak yang berhenti. Itulah suara di masyarakat. Makanya demikian sekula pasti ada ikhlasnya walaupun mungkin 50% kurang atau lebih sedikit seseriannya. Nah iya sekian nanti. Tapi akhir-akhir ini suara ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ lain asumsi dari masyarakat. Hasil daripada ceramahnya alhamdulillah telah kebeli rumah mewah, mobil yang mewah dan berbagai harta. Itulah suara dari masyarakat akibat tidak ada ikhlas. Seserian jenak. Nah, sekarang mau kembali lagi ke aslinya, ke semulanya.
Jadi ceknya justru itulah sesungguhnya saya terjun di film Nada dan Dakwah, di Golkar jadi DPR, dan di partai sebetulnya niatan saya dakwah Pak Kiai. Allah yang maha tahu, cuman cara saya dakwah seperti itu mungkin dunia saya mencoba. Tapi ceknya ternyata ketika saya jadi DPR nggak bagus itu Pak Kiai ceknya. Apa tuh nggak bagus? Waduh, banyak kemasan ceknya nggak bagus. Kiai yang jadi DPR blon ceknya itu. Pak Kiai serem blon. Ya kemarin blon juga ceknya. Lalagaan jadi aduh. Gak bagus ya naga DPR Indonesia, bukan apa partainya tetapi orang-orang yang melaksanakan. Dari sekian teman saya nggak ada satupun yang mulus. Dengan demikian saya tetap memilih untuk keluar dari partai. Perjuangan saya kandas dakwah di partai, masuk di film. Ternyata Kiai mau mendingan kayak kita aja sekarang, kayak di sini ceknya ngaji aja nggak bagus ceknya. Pemerintah nggak ada yang bener ceknya. Hampura besi di dia pemerintah nu di dia mah setengah bener ya. Insyaallah jadinya ngarasakeun sorangan seperti etalah. Cukup sudah saya selama perjalanan hidup saya ceknya dakwah saya, sebab dari kecil pun saya punya bakat dakwah. Saya udah luar biasa perjalanan dakwah, maka saya sekarang akan kembali ceknya ingin mengelola anak didik pondok pesantren sesuai dengan nasihat Pak Kiai. Tadinya saya antara modern dan salaf, tapi setelah saya diberi masukan oleh Pak Kiai, saya memilih salaf pasti insyaallah ceknya. Sebab cakulatnya kalau mau cari akhirat dan dunia, bahkan lebih besar dunia, pondoknya harus modern, harus jadi yayasan. Itulah yang dicari, 70% dunia, 30% akhirat. Mau ngomong bagaimanapun, mau bicara bagaimanapun, begitulah prakteknya seperti itu. Dan kalau mau lebih besar akhirat, harus pondok pesantren salaf. Cekulatnya mobil sudah punya, rumah sudah punya, ala kadar tanah sudah beli, untuk apalagi kalau sekarang masih cari dunia, nanti dikutuk Allah. Cekulatnya gitu. Iya ya, nanti kita ditanya nanti. Iya udah salap aja, salaman jengkula setengah 10 nyanan balik, siap saya akan membangun insyaallah pondok pesantren salaf. Yang penting Pak Kiai bersama-sama saya di belakang saya, dan saya akan ngaji setiap minggu ke sini. Bahkan ngana nges Noel ke Pak WH nanti saya ikut ngaji sama saya. Iya atuh konon hubungan jeung WH-nya. Jadi ngadak ngaji kan ngajakan ke WH mah pengajian terakhir. Ayeuna nama mulainan dek ayeuna sampai terakhir Syawal dan selanjutnya. Tetelah numentak hajukula rada leungitin teh niatanana anu luar biasa, ingin mengelola jeung dakwahna hayang terus sampai akhir hayat. Sebab ceknya saya diberi bakat oleh Allah dari kecil, memang sudah ada bakat. Gitulah sekali deh orang doakan kepulangan Kiai Haji Zainuddin MZ rahmatullah sesuai ejeng naon diucapkan ku Kangjeng Nabi, wala taftinna ba'dahu. Mudah-mudahan ulah jadi fitnah di Jakarta dan sekitarnya setelah kepulangan Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan umat tetap aya nu ngabimbing di Jakarta, khususnya umumna se-Indonesia aya nu mirip pituduh jeung petunjuk anu kaharti ku urang kabehan jeung anu tegar ku urang kabehan, ulah jadi kalut setelah teu aya anjeunna. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedik deui nu kurang ngarasa kalengitan setelah pulang ke rahmatullah hiji ketika Abuya Cidahu, kedua Gus Dur asa kalengitan di hati lantaran luar biasa nu sabenerna nama Gus Dur. Nomor katilu guru kula di Garut Kiai jenengan Imam Mohibut Tobri nu meunang ilmu laduni nya. Zarah ka kuburan muka kitab baju diwurukan aya nu ngawurukan tadi kuburan balik pinter. Asa urang mau bisa kitu paling terkabeh bae. Padahal manya nama kerja di kapten ke-11 Persigar Garut ditinggalkan kurama cerik nyana teka luar-luar puasa terakhir ziarah ka makom bawa kitab Alfiyah Ibnu Hamdun buka bismillahna langsung aya nu ngawurukan mama tidinya langsung sakabeh kitab bisa. Italah guru komentak eueuh ajengan Imam Garut cep kos eueuh dangiangan Garut Bandung mah sepi we ku ayeuna can aya nu muncul deui. Eta asa kalengitan kuari setelah wafat Kiai Haji Zainuddin bakal kalengitan umat rindu dengan ucapan jeung urayan-urayan anu tertata rapi jeung sangat ilmiah kiai mana bae di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eueuh nu nyawad ka urayanana di samping tertata rapi oge nyana sangat ilmiah. Itulah kiai di samping abah kula ya abah kula mah kula kalengitan luar biasa tapi asa aya bae. Kadang-kadang lamun keur sare ti peuting sok ngahudangkeun gitu hudang eueuh sieun bae ajeuna mah lain wiridan pindah tempat Pak. Hai mentak asa aya bae dek ngabangun masjid harita leutik teuing ieu masjid dek digedean ka jalan musyawarah tukang bas geus araraya bingung kabehan kumaha ieu tukang bas geus turun ti Garut masyarakat geus kumpulan awalna jeung kula kabehan dek ngagedean masjid nu aya tapi mun digedean ka jalan teu bagus pending cikula datang ka isuk musyawarah jeung keluarga alhamdulillah sepakat kumaha ka haji bae cenah dek pindah tadek didinya kami mah nuturkeun eueuh kumaha di keluarga peting langsung wes teu kumaha bingung bet sugan babajaan teu deh kos bapak-bapak begitu pilok babajaan deui bae geus pokona kitu wes penting na ngimpi diajak ka dinya ku almarhum atuh ayeuna masjid leutik teuing mah teu bagus di dieu mah tadi tuduhkeun ditunjuk di tempat nu kuari di dieu bae tah mentak isukna langsung nyeun keputusan di dieu geus bae langsung ngadadak tong lantaran leutik teuing tadi dek digedeana teh harita berangkat ngadadak hartida keputusan tapi sepakat luar biasa lancar datang ka ayeuna geus 5 tahun ngabangun teu pernah kakurangan naon ialah fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus beak 6 miliar alhamdulillah. Terus ngabangun hayang ngabangun cai ngabangun basement kira-kira modalna 2 miliarin serta ngagedean deui saeutik ka sisi rabat ngancan bingung lain bingung naon atuh aya santri mah tilok jekel 2 miliar tilok nya nama santri nu mana bae ge malah mun boga duit 2 miliar paeh ngadadak bingung kumaha gitu. Jadi emang geus kitu bae ti Gustina santri mah pas-pasan bae
boga 100-200 geus bunga tak beda pengusaha boga duit 10 juta bingung, santri mah boga duit 100.000 kuat ka seserian kerek bahkan lohor ge liwat datang ke asar eta hebatna santri jauh jasa jeung pengusaha 10 juta teh geus teu kadeuleu di pengusaha asa boga duit teh pengusaha mah lamun geus 500 miliar 1 miliar tarada deres asa boga duit santri mah mun boga duit sakitu waduh geberi-gedik nya mah pokona tilok biasanya nyekel duit pohara jasa eta bunga nak boga 100.000 bege 1 juta mah komok 1 juta manggeus pohara jasa yang beli motor kayaknya nangis cilet deui ya cenah boga duit ngeridit aing sieun aju boga duit henteu geus ngitungan we sabaraha duit deui tak kapaeh dengdeng ngan sabaraha duit bae tapi nu jelas indahna jadi santri jadi ustad jadi kiai setelah nemah kieu horeng aturan Allah geus mah ngeunaheun nu aya kebenaran boga pamajikanna akur deui atuh geus lah hese-hese penting mah dahar geus atuh ngararingkuk bae di geus tenang pamajikanna ngaringkuk nyana ngaringkuk atuh nu mantek ge sataun hiji tunji jadi itu 14 anak usaha henteu anak we loba itu caritana tah nya nah yang boga basmin kumaha mata sababaraha bulan ka tukang geus nanya ka panitia ieu mah atuh meureun istirahat heula jauh duit masjid Europeanun artina tinggal sautak saeutik inte cukuna tetep terus baik ku aja na kiai jauh duit pak emang mimiting abang nyekel duit gitu sia seri wajan teu nyekel duit ciku ari hayang boga duit keur ieu ge teu nyekel duit atuh tinggal ngalaksanakeun beja duit nu Allah urang nu Allah dititahna ku Allah ku Allah bae atuh na baca kita teh ieu geus usah perak-perak acan yeuh terus sekolah teh tapi terus-terus kayaknya naga bingung terus di mana segala teh kumaha mayar tukang jeung kumaha mayar segala rupa ente terus ya anu hampir percaya kula jebut terus teh tek alhamdulillah ayalah nu ngahatean salah sahiji jamaah nu sok ngaji ka dieu bangun kiai yu urang babarengan alhamdulillah lah jadi perhitungan sekitar 2 emun na ieu kuari keur dilaksanakeun jeung menara-menara na bakal aya menara opat mantak ge eta lamun henteu nyumbang ka masjid ieu rugi we pokona moal diajak sia ku aing ge sabodo aing ngawuh bae geus lantaran lain lalaga ngimpi memang tak loba nu ngaromong ge pan kieu cenah nyeun masjid pindah aing ngimpi percaya teu percaya sia sabodo bungan dituduhkeun ku almarhum tapi karasana hampangna luar biasa loba nu ngomong mun geus ngadenge dongengna karak paing tadi nama yang menyebutkan waduh Cilongok mah terminal masjid lah batur terminal angkot aing terminal masjid guys bodoh teuing kumageun cenah teh kiai masjid anu heubeul atuh bingung-bingung teh sia tinggal deui aing nu ngabangun teh bingung sia jadi bingung atuh ka eta nya ceuk atuh tuturkeun bae geus ulah ese-ese teuing jadi bakalna insyaallah rencana mah kos kitu tan untuk masih miliaran keneh jeung loba impian-impian anu pohara masjid ieu jadi dementak ge insyaallah ke Gus Anggus karaku kula dek dicaritakeun salila ngabangun loba impian-impian nu aneh lain kula bae aya kiai ti Pandeglang datang ka ngimpi ti Bogor tentang masjid ieu ngimpi termasuk di Tangerang kene jadi loba nu ngarimpi model adalah sekelumit tentang Kiai Zainuddin MZ termasuk pembangunan masjid ratak ge bakal yang menarana opat nang ngimpi keneh bae pencen ki percaya amat ka ngimpi yo tukang buntut ge percaya
sia sok macem-macem. Aduh, ay buntut ngimpi tepat jasa bu. Urusan ngimpi mah deres buntut dia, cerita buntut dia. Jelema kabung bulangan kabuntut aing cenah orang menang ya. Heran sakeun aing. Jelema na milu jeung kula zarah ka Garut. Aya milu deui tolol dah. Ieu ke zaman buntut dia bager carita. Horenganan salila perjalanan ke neulekeun kula bae gerak-gerik napan kos kitu mah kos kitu. Tuh jawosok. Datanglah ka imah kiai di ditu, begitu datang ka imah kiai pan aya 7 kiai pas datang ka nu hiji di lawangna aya nomor imah. Nomor sekian. Iya, catet sia ku aing cek asana menang aing ge dicatet ku nya dipasang menang. Menang bebeja ka kula. Alhamdulillah kiai menang cek ai sia tolol-tolol teh gitu. Guys beres cenah ku ari geus kabayar hutang beas guys beres kabeh beak guys moal main-main deui cek cenah teh eta sia bayar hutang atuh hutang urut main ieu cek cenah teh bayar ku main deui guys bari aya buat jelema di dieu aing bocah aing cek ulah teh aing moal ngajak sia deui guys moal diajak-ajak deui ka Garut teh kajin cek geus kabayar hutang ieu buntut dah kos gitu ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu pengajian tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.